Oke guys, videonya Rio, tong poho, di like, di komen, di subscribe. Subscribe bola tuh. Tah, gitu. Terus subscribe mah. Wilujeng, putar dulu intronya. Yo, lur, tuh, ayo nangis di gunung dari Gedegan. Nah orang rek main, yuk, mainan nih teh, Din. Ada muncang. Oke guys, ladies and gentlemen, please welcome tuh muncang legend. Oke guys. Kayak itu kak. Ya guys, cara main muncang teh kieu lur, yo. Itu dah, goblok kurang balikin mah. Pincak sumber tuh. Tah, boh itu teh. Si Aji. Siap tadi eta talur. Lamun anu boh itu di imahna ta eta tanu itu teh anak Dindin. Tah guys. Pakai baju. Kelak. Oh. Takutnya aku tuh Asap teh. Ulah atuh meureun kehalangan kamera teh. anjing aing. Cah guys. Son aingan son. Cap. Ayeuna picen. Oke guys, yo main babak kedua. Setelah babak yang pertama ini pepes itu pecah. Ada yang pecah tapi bukan teuing. Naon ong? Ada yang pecah tapi bukan kaca. Wih, cukup belum. Nges rada bola tanuhan apa? Dan wae geus bulan buntutna kieu. 1 2 3. Aw. Aing dua. Sagepre. 2-0 guys. Aing dilut. Tayo guys, ya pelaku utama nama nu menang mah teh mana? Kali cangkang Tah guys, nu menang kai cukup lo. Dulu mun beda jauh banyak. Halus ini. Aing pakai ini. Proses mukana lur. Ada anjing. Masa ya? Saya proses mukana ya. Masa ya? Anjing, salayan emangnya. Proses mukana. Boleh sih teh. Gede anu sia. Nona. Iya nak, gimana we atuh deui ngadu mah teh. Di mana-mana nu gede mah dihanap. Tah nu gede mah dihanapin, jadi lamun maneh geus kawin ge mah gedena dihanap. Iya, Nona. Sebab ini si Diden ngarahkeun hebat. Hebat sih nangis ini sih. Oh, masih umur. Virus congorna. Pahit cenah ini rada pahit. Jiwa lo, wow. Anjing. 3-0 guys. Ini satakoleun Nani. Buku ieu. San. Tak aduh kan muncang sayur. Baunya sia beda ieu. Jangan urang ayo. Kalau teh bau geus. Eleh panu maneh. Sengkepreun atuh da. Kepe jeung jalu. Geus ganu bero anjing nya aing eleh. Komo eta teu bisa. Kita kepe-kepe sok kepe jeung kepe. Jelembur marane aya warang kepe weuh. Low. Anjing. Iya ke. Injak. Nah, kayak eta. Bau naon teh? Anjing geus 3-0 goblok. Sok goblok. Mana awi? Ki. Awi tadi. Oh, itu biar mana? Tah. Eta nih. Kan. Oh guys, ya adu muncang deui yo. Segepreun tah. Nu luhur menang nu aing. Nah, picen. Tanggung Eta nawe. Kepe mana ki nu aing ki minta ki hiji ki. Muncang kepe ki. Nah, mantap. Anjing kolot we eta mah. Buru din jeung diadu jeung aing din. Keun bae tuh ki. Keun bae. Masuk nu eta tuh. Sarua goblok ieu aja kene sih teh. Eta jalu jeung jalu. Bauna kieu. Danten meureun tau buncang beuy. Tak ieu main deui guys. Main deui saacan nepi ka gunung, ayeuna cong main heula. Oh gitu kan. Tah guys, ayeuna geus jam 12.55. Tare jam 1 euy. Kurang 5 menit. Aing eleh. Ji wa lugong. Anjing. Nu luhur. Tuh, hok. Kepe eta sana. Wah, boboan nu aing karana lieu. Nah, Oke. aing si landag ieu melencang. Alus rasana mana? Langsung adukeun langsung. Geus kolot anjing. Kita ngorek. Halus Din. Denis kancil. Denis kancil almarhum we.
Nah, iya badian. TPE lah sen. Ah, tulis Peceh paek. Ah, dicel ka desan tuh. Anggus ah. Ada muncang heula ya nama guys. Nah, anjing. Luhur eleh. Halus ya. Sok, yang udah dia. Dari kan yang iya kumasan. Dua nih ente. Ayo aing Kak kepe deh. Pura tah, sok. Aduh, dia jaluna. Tah. Kepe jeung kepe, sok. Sok ya. Tuh anu aing ge lo. Sing balik atuh euy ulah tongong yang naon teh teh. Tunggu jeung tongong we lah wani. Penasaran ieu. Nyen aing eleh geranya. Sok ajaran-ajaran. Penasaran. Buka anjing eleh ieu nu tilu Iki jalu tuh. balik di. Oh, boboge tadi nu si Didin ti balik. Balik. Teuing. Nah, itu loba batu. Ibu-ibu tuh, ibu-ibu anjay. Sok. Ada ibu-ibu guys. Ibu. Ay, meunang nu aing. Hah? Balik. Nek ka mana ka? Guys. Yup. Yang adu. Guys. Aing enak posisi ditinggalkeun lur. Aing doaan tuh jeung si Didin. Aduh. Jalanan nanjak bener guys. Pokoknya mah kalem. Tong poho guys, lalajo part 2 na. Capek gue oi. Ayo naon pieu di saung goblok. Ayo naon. Paria. Siang ah kanaon ki. Madog bonteng sia mah. Waduh tah ya tangkang goblok. Mana nih lagi bunting? Bunting ini ngajaran lah. Oi bisa eureun heula tuh lulus aing. Kita jauh pisan kene. Memang. Guys. Luhur. Bijana tulang monyet nih guys. Ulang teh. Tulang, heeh. Jadi beuteung anjing lulus ki aing. Ki hayang ki aing ki. Ya alungkeun ki. Ki. Udah kecil. Kemayon. Kela euy capek. Anjing sumpah geus teu kuat yang minum. Oke guys. Urang kudu kuat guys. Kuat lah nepi kan. Karena sakedeung di nepi. Aing geus lieur anjing. Beak. Di jalan bieu. Duh euy. Mana cai. Capek. Ah anjing ini. Sakarat acan cainya. Anjing. Capek kieu euy. Astagfirullah. Mana kak. Iyo guys, jeung ayeuna ieu part 2 na. Heeh. Guys, ieu part 2 na guys. Alhamdulillah ya alamin. Guys. Jalana tuh. Aduh, ya Allah, Gusti Agung. Nanyak bener ya, gimana perasaannya, Lelah, mungkin dia lelah. Haha. Macam deui woi. Ini kieu nya. Aduh. Lamun aya monyutan kemason. Nya asup dia mau bisa nanaon. Teu bisa keluar lap, tapi engke lamun nyokot kumaha? Hah? Nyokot monyetna. Balik tembak bawa di ieu. Tembak meren. Tuh guys. Itu karena raun. Di boket. Tuh. Ayo. Wah, bubar pan. Nama, paskeun deui, Tuh kan kok. Deket kedeung deui. Kedeung deui menepis teh. Aduh. Ayeuna guys, ieu teh. Aduh anjing. Aw, aya nu nyocok aya nu nyocok. Cokor aing kana ieu akar euy. Karena nu nyongcung kan setan euy. Aw, guys. Capek bener ya kan? Nanya ini woi. Non sia.
Tah, sarhulang. Oh. Aduh, guys. Yuk kan ya. Baju dan celana aing banyak yang nempel. Tong mau we jalan. Set lila nepi sih. Baiklah. Tong mau jalan bukan mah lila nepi. Oi. Gawat. Udah tuh. Diri ieu. Ke ayah biang. Kan mah atuh liang mah. Liang momod. Momod. Anjing baju aing ditempelan dewe guys. Skip we guys. Jalan ripuh. Benar. Sumpah demi holoh. Yo. Yo guys. Aduh. Bisa ditinggal itu guys. Kemarin ya pemandangan awoi. Kelak tuh belah luhur gerak. Di mah. Nah kantong. Tuh guys pemandangannya. Hah? Kelak. Kagok nepi luhur sen soy. Enggak tuh. Tuh guys dia sudah datang guys. Mau bendera merah putih lur. Untuk dikibarkan di gunung. Untuk dijual. Nyalain lah. Oh sih ulah kena tanah. Luhur nih. Heeh. Dah di mana we dah kerja dibalikin kan. Mau cek itu. Putih balik mah naon kan Kak? Putih merah nyao negara naon? Tulis di kolom komentar negara naon anu bendera nanti balik jadi putih merah. Sebutan oh. Ye. Sia naon anjing kana buk aing kun sia mah. Oh guys, orang tetap enak di dia woi. Bendera nu di mana? Aya orang. Bawa. Heeh. Nya di mana jauh deui teh? Kita kadang deui luhur eta puncak tah. Lamun boga loba mah euy. Coba di luhur. Hah? Nim katuk ya. Meunahun geus. Banget ieu bendera euy. Heeh. Aranan kabeh. Yo, what's up guys? Setelah sekian lama aing lempang akhirnya aing nyampe Sombong amat. juga. Woi, six pack awakna woi. Capek guys. Perjalanannya cukup menganjingkan. Ayeuna orang keur ngadaguan bobotoran orang euy. Jadi di landeuh. Duaan. Buru. Tuturkan jalan tong lewat dieu. Capek bener guys tuh. Woi, pemandangan sangat ajib. Awas. Aing nek ngeplog lah. Kita gunung-gunung. Guys, pemandangannya sangat indah sekali. Cantik kali. Kumaha lur? Pemandangannya menurut marane halus teu? Anjay mabar hayu mang. Nyaon atuh. Tuh guys, itu teh Bendungan. Waduh, Jati Gede. Cukup low. Ayo teh engke bijil di mana? Tak iya ya bener kan Tempat orang tadi padahal di lubah dituna. Tinggal we tuh tingali. Tunggu deh. Bede. Anjir song. Duh, yang minum. Oh guys, anginnya sangat badag sekali. Mana kabut tuh? Rada ngeblur euy. Aya kabut manja. Iya urut sahanya nabati son. Hah? Aya nabati urut sahanya. Mana? Ong namanya aya mawa hakaneun ong menta ong. Mantul. Bayalah tuh proses pengangkatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ten blang blang blang. Oh. Geus Hah? Bendera nangapukan lagi. Meuli deui atuh. Sultan mah. Sombong amat. Dia pang media kan tak? Wah, capek. Aing hayang ieu tak eta na tuh benerkeun heula. Garduna. Yo guys, base camp kedua ieu boy. Wow, berkibar. Woi, cukup lol. Nah, kayak bendera oke guys. Pemandangannya sangat indah sekali.
yaitu adanya anak monyet sedang manja. Woi cukup lo. Capek oi. Anjing ngeplada. Olah. Oh guys, pemandangannya sangat enak sekali. Anginnya hilang lagi goblok. Wah, beneran nah. Hah? Gagal. Mana? Kudu nama mun aya kapal apa? Kok diu. Naon helikopter mah goblok. Kumaha lamun kapal anu eta teh? Teuing. Siap. Kapal helikopter na tanggana tadi ya kan yang diambaikan. Diamaikan. Bahasa dia di mana dia tuh? Ke gunung itu. Naon teh? Tuh, bahasa air rambutnya tah didinya. Ayo lembur. Sawah heuh. Bahasa mana di foto di Golempang ya di mana? Dan Golempang itu. Sada saingna. Kolam renang di mana? Apa? Apa nih sada? Kamenteng. Apa? Ciputeuy. Ah, Tah, kadinya. gini mau motor. Nah, ieu atuh angin teh. Anginnya badag sekali. Woi. Can. Kolam renang di mana? Hah? Jadi Inggris kan? Kolam renang di mana? Apaan pondok ini? Ini tuh. Hah? Ih, Cibubut mau geus jadi. Oke. Bising aya norek kuyang di Cibubut. Bro, langsung we OTW Cibubut. Rame atuh kan metis teh. Dicari cingan ya. Tong rusak aja. Ah, geus nah leuleus. Ngeurewe son di dieu son ieu mah ieu mah. Tuh ngeurewe panas. Kita duduk dulu weh, duduk dulu. Oke guys, seperti ini. Aduh anjing labuh. Aduh. Setan entah apa yang merasuk ilmu weh. Hah, sok we kibarkeun heula. Oke guys, jika nama videona video heula nya, pokokna mah tong poho di like, di komen jeung di subrek. Oke. Atur, thank you. Woi, dadah. Muah. Macam baik. Ladies and gentlemen, performance by most popular B-Bags. His name is John C.